Ngantar si bungsu renang sabari nungguan ngarujak jeung ibu-ibu. Isu keneh teh geus pabaliut di imah teh nyiapkeun sarapan tuluy rek nangdan heula cekeng teh yeurkeun teur budak renang. Kel asa beda cekeng teh imah make kamera naon nya ieu teh di kamera teh aslina mah teu kot herang siga kitu. Caritana mah geus siap, giridik turun ka handap teh sieun kaberangan buru-buru indi. Heupang panglama meh bareng jeung salaki kitu bari init gawe. Anterkeun sakalian cekeng teh ka sakola ieu rek renang budak. Teuing bakal nepikeun ka kelas sabaraha ieu teh nganter-nganter renang teh da ieu geus kelas 3 oge anger we dianter-anter ku kolot geuningan. Ada panglama can mandiri teu bisa ku sorangan, disalin oge teu bisa ku sorangan. Caritana mah geus nepi di sekolah ieu teh tunggus ditarunguan angkot. Tapi urang mah datara naik angkot besti saumur-umur ti zaman lanceukna urang masuk naik motor wae. Heueuh teu kuat lamun naik angkot teh urang masuk lieur sebel kalak sok hoream di ditu teh lalungse. Matak untung boga besti teh sok memoal motor wae lamun ka mana-mana teh. Jadi bisa nebeng we urang mah biasa lah. Dikersakeun geuningan tu macet besti heueuh da jalur ka dieu masuk macet wae komo keur kieu mah usum renang. Heueuh pan lamun kenaikan mah geuningan renang teh sok serentak kitu. Kuatkeun ka padadet tingali hiek jalanana teh heurin belah dieu mah. Alhamdulillah caritana mah geus nepi we tu geuningan ieu teh di kolam renang Kenver. Aya nu geus nepi sawareh tuh dat ngesting bala lecet eta tadi isuk-isuk keneh teh. Ari kanu angkot mah geuningan can ararepi da macet teh. Urang tuan heula we cekeng teh sinepikeun ka datang tong ka asup. Ieu karunya barudak can arepi. Caritana mah geus daratang ieu geus ararasup tuh ayeuna mah tingali besti teu pati pinuh wayah kieu mah. Isuk-isuk tadi teh ini teh jam 8 can pinuh pisan. Biasana mah damun pas kenaikan sekolah kieu mah wah pinuhna teh kacida besti ngagimu. Kotkeun ka lieur ningali jelema jeung cai teh. Geus antepkeun budak mah sinarenang jeung guruna urang mah urang neangan tempat cekeng teh hayu urang ngabongkar rujak. Tingali besti geus ngajalemprak we di saung maruka naon eta teh nya rujak saroja meureunan bawa ibu-ibu. Pokona mah sakur rumah wadahareun diliudkeun we di tengah. Biasana masuk balalotram cekeng teh ieu teh balalotram kadan jararajan we ibu-ibu teh. Sok betah bari ngarariung teh kieu we ngararopi bari moyan bari ningali pemandangan tuh tingali hararejong emplok. Geus beres barang dahar atuh urang popotoan cekeng teh. Biasa we macan ternak mak-mak nganter anak gitu bestinya lamun teu popotoan barang dahar. Tuh lamun bari ngariung kieu mah ngadahar bala-bala ge sok asa nikmat hek bala-balana teh haneut ieu teh karek dijahit tina katel. Cocolkeun kana bumbu rujak ngeunah we pokona mah besti komo lamun buat rama ieu teh di tempat ieu urang mah paling favorit lamun renang ka tempat ieu teh. Soalna tempat nungguanna teh betah kitu adem. Sok atuh cekeng teh pang videokeun ke pang motokeun urang teh. Jeung teu bararisa deui ngagayana ge ieu teh naon kalakah kot jiga nini-nini eukeur moyan ieu mah. Paling teu bisa lamun dititah bergaya keur di video atau keur dipoto teh da urang mah besti.